CJ TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap. Ente permasalahan nu kamari seputar ente mana nah iya salah disebutkeun ngaranna. Terus ayeuna kieu we tuh aing mah langkah sorangan selanjutnya sanggeus gagal dari yang kemarin terus mau gimana? Kadi ka ngomong nak rada tarik ka bener ka puguh ye. Bener. Ulah api viral. Ji justru viral, engke sorangan kan loba nu. Ayeuna sagala jadi duit uang tina media teh nyawa. Sok ayeuna kemukakan apa yang jadi angan-angan. Narik kikian wae. Ulah di video, Bang. Video. Ketawa kok. Tina pananya awal kawetan bener tah kudu kawetan. Aya di ditu loba apa mah. Di pasar. Keur masalah anu kamari sudah sopo? Can itu beber. Aya nu HP teh Bos Lin. Bisa. Kepuguh da ieu. Can beres ieu sing Hari lain itu nama geus masalah hukumna geus kelar. Itu cuma terkadang anu jadi permasalahan aja kendalana mah jenisnya. Jadi sok mempermasalahkan hal-hal supaya menjadi besar gitu. Dan masalah budak itu semua? Masalah anak jadi baper ke kolot. Suat berana salah sih tadi. Kumpul teuing pom. Sudah aing mimiti datang ke kehidupan manehna anak lagi geus kitu. Anak mah soalnya ogo nih. Geus kitu tadi anak ge. Atupan lamun teu diturutkeun apa sorangan aing gitu jeung Bos. Pan awalna teu kenal ka sorangan geus kitu kumaha. Geus kitu apet. Oh, memeh kenal ka sorangan geus apetnya. Ya, mimitin nage pan tadiana dina itu dina HP om gitu. Aku tanyakan wae ka si Bos aing ye. Aing keur nyeun saung gajebo di Alia ada hayangan ka aing bahasana nya. Sanawi ya. Hayang we ka aing teh bela-belaan Bos aing teh nang budak saya teh hade Di bawah kalinya kan. teh hade. Enggak ada yang sorangan. Di kali itu Pak. Anu di bangkeun. Ari ayeuna jadi kumaha tuh? Ari masalah anak lain ku masalah di Manjana pada dasarna awal nage geus kitu kaingna jadi apet. Terus ayeuna kan sorangan geus henteu ye. Budakna teh apakah gegeringanan apa henteu? Udah ari cetinuna kitu cenah kena ge hade deui ieu. Tapi HP sorangan geus sorangan. Bener waduh. Serius aya. Ayeuna indungna kumaha? Ayeuna. Yang penting itu nih geus mutuskeun jadi kumaha teh? Aing mutuskeun awewelin ku mutuskeun mau berjuang. Wain kan masalah hukum manehna ge kan berletik gedena aya gitu. Cuman aing teu si Ari mengakui wanang eta terserah eta manehna gitu. Ayeuna teh kumaha aweuna teh komen teh atuh Ari kayang manehna mah kumaha? Da justru aweuna geus embungeun meureun. Yain, jadi ari cek awewe nama meureun dorongan ti kolot oge aya meureun kahayang nama santeuna sing teu langsung dikalage tunangan heula gitu. Soalna nempon batur kakara kenal sababaraha bulan geus dipinang gitu. Cuman kan hari aing mengenali kehidupan batur anu pernah ngalaman kegagalan beda deui jeung anu bujangan gadis mah. jadi rugi gitu nya. Pasti gagal eta teh kendala naon gitu. Kapan aya pernah gagal ieu nya gagal. Gagal. Intina mah sorangan teh produk gagal pom. 3 kali pom. Bener evaluasi eta teh. Sebenarnya nama Ana teh geus nih kan teh. Tapi budak mah apat kayaknya
aing cuma bisa mematahan kayak lamun om teka dia teh neng nakanya Aduh. videonya ke mama Sedih. Sedih. Aduh. Terus eta indungna basa cara ngomong kitu ka budak sediheun teu. cuman manehna ya biasa jangan lagi tuh Biasa ya ada mau konten ngangkat tentang seputar kehidupan rumah tangga seseorang yang gagal. Nah, Pan biasanya yang ngomong kawin ini mesti terus kawin. cerita gosip Oh tuh. Coba kawin cina. pan eta ge anggapan orang-orang anu di Curug ulah disebutkeun lemburna. aing ge kasebutkeun mah di lembur manehna geus kawin Oh kasebut di itu teh. Beda sorangan kumpul kebo. tapi Tapi ada yang sama lain kumpul kebo da area keur di lembur unggul keur di kota mah cuma batasan komunikasi ge jarang gitu. apa bedanya nyelena orang curug orang di itu teh geus kanyana teh kumaha di itu teh. Tanggapan aing sering ka ditu tapi bukan dasar aing ngalongan aing nya cuman ajak ulin budak Wajar wae orang nyeuna orang gitu na kanyana wajar kan emang kitu. cuman Sing urang kitu. antara Sujon jeung faktana kan pasti ngaran pandangan lebih tajam Sujon dibanding faktana. Oh wajar yang kita orang itu na curiga kitu. Aing mah terserah aing mah motoran maneh lancar. Woi. Bersih wae pokona. Aing jadi aing ngalepaskeun manehna ge teu berat. Henteu, Henteu. teu ngarasa berat. Tapi pernah meureun. Teu, Nah, sumpah. Anu sedimahnya Ah, teu iraha kai mah aing da nang dibawa sarapan mah da penting mah aing sok di jadi ari ka ditu ngan ngobrol unggulnya. kan gitu. Ari ka ditu. Ya paling ngasih budak mah. Terus bogohna teh sorangan teh ka budakna apa ka indungna? Ya pertanyaan teh sorangan teh bogoh. Kumaha anu di ulin ka ditu ari di mandoran ku indung nawari itu. Indungna sakalian deketan. Aduh, nonton TV bareng-bareng. Henteu indungna teh ku sorangan teh meh muah gitu gerak sungka jero. Lamun di luar cenah sakita ka jero ya teh negor aingna langsung anakna. Sorangan teh boga perasaan harita bahwa almun kitu indungna teh setujueun. Teu peka. Nyao perkiraannya teh setuju teh kanyana. Nyao setujueun nyao jiga nawa Ketakutan tina naon. Ya Emang mungkin pimpom serem gitu? lain ku Tidak. masalah seremna orang tua pasti ketakutan berbuat anu hal-hal henteu. Kanyana niatna bener apa gitu. Celak putih celak herang atuh pom. Kanyana niatna Lain bener mah ah. bising ulin ka ditu ge kumaha teh? Cara lepastina kontrol mata kolotna. Anya nek itu teh niatna teh kumaha Ngeukepan budakna wungkul meh hees geus eso balik. niat teh nepi ka dikawin apa ka wungkul. Satadia nama ketika dikawin. Tadi nate. Nah, orang geus kanyawan ieu nanti kana pamogat saja. Oh ini teh anu ngarebut. Hah? Nyawa. Jadi Mang besar permasalahan eta. Oh, anu Gitu janak nyambungan. Terus ayeuna pimpom merelakan kitu-kitu wae. aing sebenarnya mah nih sebenarnya mah ge aing deketan manehna hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Perjuangan Mana nyarken? semenjak aing runtuh jeung urang malimping manehna sameungeus itu pesta jeung urang jang lapana pan manehna sarua jeung nyender ka aingna tina permasalahan kehidupanna permasalahan hukumna kumaha keur gering manehna aing kan coba